sebab walan tardoan kal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum teridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah cekiga urang nuturkeun jana lamun urang langsung tidak nuturkeun jana saha nu dae perang siap saeutik ulah nyeun negara Al-Qur'an demokrasi ieu keur carita baheulanan tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita paksa ku nya diloloh ka anu hendeuk ngabalikeun negara saeutik bae demokrasina demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai kiai nu hafal tina bahasa qaedahna kan kata oh berarti dek kitu oh lantaran di urang mah kurang paham karena qaedah ya teu paham nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh tak oh berarti dekat dinya arahna ya pecat mal kebal sana Gus Dur mal kebal ya bener bae eta teh dek ngarobah struktur negara tuh tah ieu ku ari bohongan negara urang tos kieu perang mah urang siap tapi lain gitu kan Yahudi jeung Nasrani nah ku ari perpolitikan heula